Nah. Astagfirullahaladzim. Nyanyahuanan wes sugan ngagoreng opak sampai kata rutung gitu. Malu menges kolot pada teka tingali para roek di dapur tega ninganan ya tutung oge imah datu pahit ngeunah gurih imah loba bumbuan imah coba asaan Udah sepuh hayang menang sorangan geus puguh katanya nage tutung lidang nage bakal pahit. Puguh nama pahit mah pahit we. ba asaan ngawangkong wae bawel geuningan bisa sorangan henteu. Jangan ngedaranan, Cak. Gayang mata opak tarutung nang si Abah. Kanu eta tah. Da ieu mah datu tutung ieu coba asaan murik. Bah, ngasaan, Bah? Gini. Sudah siang mah lapar. Tas di mana atuh? Mending ngahabok gitu eta. Ngahuapkeun opak. Tah, hayang keneh mah. Geus teu nuhun, hayang ngisi heula nyerbuteung ka Cibayat heula. Udah sia mah meuni salewog-salewog pantes. Langsung hayang ngising meureunnan. Ya kemana teh dahar teh mau sangu budeungeun age. Nek neangan deungeuna. Deungeuna tuh dahar teh tenyokeun. Sangu wungkul dibaduk uyah geuningan. Jangan deungeuna keluar. Geus ka mana atuh? Neangan saya aya di luar we Naon we sugan di alaan babadotan sugan. Cuk kenaon di dinya? Keur jahar deungeuna. Geus cicing di kebon. Tomatnya. Ngeunah we daang di kebon gini udeungeuna ge. Mangga cengek ieu euy. Ya. Aduh mun cetom gitu ning segala cabe daangan yang nyeri beteung. Naon ieu teh ningalikeun hayang lain. Bae sirup ngeunah. Geus ka hayang ngurutan. Ngeunah hidup teh boga ge barang daang di kebon. Ukur nikmat keneh dahar mah. Ieu teh tas dahar teh asa hayang udud. Bah. Boga udud teu? Tuang sebatang-batang arek ya puntung. Aku nya dibere puntung. Nya lumayan ya puntung-puntung. Nya puntung-puntung ge kembae yang udud tas dahar bieu. Dahar bung kacang, tomat, cengek, segala abres. Daang udeungeuna tuh da.